La ilaha illallah. Allah, Allah, ya Maulana. La ilaha illallah. Allah, Ghafarullah. Ya Rasulullah, ya man umruhu yasbi saqam. Ya Rasulullah, ya man umruhu yasbi saqam. Anta wallahi syafi'un lil wara yawma ziham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yushalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tushalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bi sholati alaihi. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni fatawa anta khairul warithin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pangaosan teh sanes kesenian, pangaosan sanes kabudayaan, pangaosan sanes tama bausungut, nanging pangaosan urang dadasaran kalawan ngahaturkeun puji rawuh syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu bakal mukakeun panto karidhoan Allah Subhanahu wa taala kama urang sadaya sehingga ucap tekad lampah urang sadaya aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Salajengna syukuran urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala kana rupi-rupi kanikmatan anu dipaparingkeun ka urang sadaya anu mana moal kaetang seueurna tong bujeng-bujeng ti kawit urang lahir ka alam dunya dugikeun ka ieu waktos dalah ti magrib beneme ti reup magrib dugikeun ka ajeuna eta nikmat moal kaetang seueurna ku seueur-seueurna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanging eta kanikmatan teh nyaeta ku urang sadayana kedah ditampi kalayan kasampurnaan iman sareng Islam urang sadaya. Anu mana kasampurnaan iman sareng Islam urang sadaya teh nyaeta ku cara urang mika cinta kana hiji perkara eta karena Allah, teu pati-pati mika cinta kana hiji perkara kecuali karena Allah ta eta disebut keimanan anu sampurna sesuai sareng
pertarosan para sahabat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma akmalul iman, naon ari iman anu sampurna. Walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jentre jelas ka kuping ku sadayana bahwa tawisna kaimanan anu sampurna teh mika resep kana hiji perkara eta karana Allah. Teu pati-pati mika resep kecuali karena Allah. Teu pati-pati mika resep kana hiji perkara kecuali karena Allah. Nah eta disebutkeun nyaeta kasampurnaan iman sareng Islam janten. Upami urang resep ka hiji jalmi kudu didesaran ku karena Allah. Resep ka pamajikan, ka anak, ka kulawarga, kana harta sareng kana kudu didesaran ku karena Allah. Nu maksudna nyaeta nyaranena ulah ka mana ulah ka salian ti Gusti Allah. Nyaranena ulah kana harta, nyaranena ulah kana kakuatan atanapi nyaranena anu disandar kurang teh lain iman. Nyarane kana iman, nyarane kana mobil, atanapi kana kendaraan, nyarane kana harta, nyarane kana anak, tapi semata-mata nyaranena bersandar sepenuhnya ka Allah Subhanahu wa taala. Tehilap rahmat ni wassalam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina, ka para sahabat, para tabi'in, atba'in tabi'in, tuk sahingga dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dicatat kalebetkeun jalmi anu mika cinta ka Kangjeng Rasulullah SAW, di mana jalmi mika cinta hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasul, maka Kangjeng Rasul eta Kangjeng Rasul oge mika cinta ka eta jalma. Samumaha hadis anu diuningakeun dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'a. Sajalma anu hayang papanggih jeung Allah, maka anu ci resep atanapi anu hayang papanggih jeung Allah, maka Allah oge ngarep-ngarep ka eta jalma. Jadi diarep-arep deuk teu hayang papanggih kumaha sareng Allah Subhanahu wa taala, deuk teu hayang papanggih kumaha sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara upami teh mah kieu urang teh ayeuna teh keur diarep-arep ku Dedi Mulyadi atanapi ku pagubernurnya, ku KDM gitu nya. Ku KDM nah cenah meuni didedikeun da sabab public figure mah kitu da tos biasa dina alamiahna nya. Upami teh mah urang teh diarep-arep ku gubernur ayeuna, hampir bakal terang salalamun oge. Yang urang bakal sumanget bahwa hari ini Pak Dedi keur ngarep-ngarep urang, kitu nya. Dedi teh keur ngarep-ngarep urang. Komo ieu urang sadaya diarep-arep ku saha Gusti Allah. Jangan urang terang, Allah teh ayeuna teh nuju naon? Nuju ngarep-ngarep urang dieu. Allah keur naon ayeuna? Keur ngarep-ngarep urang dieu, keur nungguan urang dieu iraha kararobat. Saur Imam Ghazali diuningakeunnya dina Hasyiah Mau'izatul Mu'minin. Upami anu naroskeun Allah ayeuna keur naon? Nuju naon Allah teh ayeuna teh? Nuju naon Allah ayeuna? Nuju ngarep-ngarep, nuju nunungguan urang. Nya gitu. Nuju nunungguan urang dieu iraha cenah deuk tararobat teh. Nuju nunungguan naon? Iraha deuk balik ke Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Margi urang ayeuna nuju aya dina perjalanan menuju pepenak sareng Allah Subhanahu wa taala. Saha anu teu hayang pepenak sareng Allah? Naon margina? Margi moal aya kabahagiaan anu ngaluhuran, anu ngaluwihan tina kabahagiaan hiji jalma tiasa pepenakna sareng Gusti Allah. Moal aya kasenangan, moal aya kanikmatan anu ngaluhuran kanikmatan anu ngaluhuran nikmatna pepenak sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjalanan eta tantosna oge urang sadayana diperyogikeun ku urang sadayana perjalanan menuju ke Allah Subhanahu wa taala eta
anu dipereukeun ku urang teh naon? Cing urang menuju kana hiji tempat anu dipereukeun naon? Kendaraan anu dipereukeun ge. Kendaraan saha anu tumpangan kurang, anu ditaekan kurang eta kendaraan saha kamu menuju Allah nya eta kendaraan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna teh mangkoko teh nuju aya di mana? Di masjid. Dina kendaraan saha? Kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta bade ngaleut ka kata cios. Mangga teras ye. Nya anu. Nah, kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, naon sababna? Jalmi dina kendaraan eta besok sare. Maksudna tunu saha? Repek gek cali rep sare dina kendaraan teh nyawa-nyawa tepi we dina. Nyawa-nyawa tepi we di mana? Dina tujuan di toel. Terus rugi. Perhatian terminal sudah sampai ke tujuan. Nah, gugah terus tapi gitu naon sababna eta sapapara jalan sare anu sababna nikmat. Oh, nikmat. Sababna? Iya ti dia mereka Jakarta naik bus sare punya bus tadi dirawas sababna? Aya nu nyebutkeun banna bener teu pasagi samun pasagi mah sanes eta paswentos sababna teu mawa duit. Coba mun mawa duit 1 miliar damal hees ka si eta. Tong 1 miliar 10 juta we mawa duit, moal sare. Nah, sabab kumaha lagi saongkoseun jama ongkos lagi dipangbayarkeun ku sekdes. Jadi sare we. Nah, si eta teh. Sabab pangmayarkeun tah. Jadi urang mah tinggal raosna saratosna mah tinggal raosna cali repet nyaho tepi we kan itu. Ngan konsepna atanapi konsekuensina urang teh ulah loba teuing babawah. Ulah loba teuing kahayang. Jadi nah sabab sare kabayang eta bu. Jami nyanak hayang hiji dina kendaraan teh. Nyanak entong terus mau duit berenang dina koper da mau bisa sare atuh moal mana kantong sin pahili nya moal bisa sare eta aya jelema nu ningali wae langsung moal bisa sare ngan ku sabab urang teh teu boga naon tah mata pantes ngong adan teh as-salatu khairum minan molor da teu boga naon. Litibra. Coba anu bade ka pasar Ciroyo, bade ka pasar Garut, bade ka pasar Margis harudang jam 3. Aras, da boga wah. Da urang mah teu boga warung ieu. Molor we keur sakieu teh. Naon salah si hareup teu boga nana. Sanes kitu maksudna mah. Maksudna janten maksudna teu boga naon teh urang teh ulah miboga ulah ngarasa ulah sagala nu aing sabab urang dilahirkeun ka alam dunya ieu teh nya eta anu asalna maot teras dihirupkeun teras maot deui teras dihirupkeun deui teras kembali ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un.
Sadaqallahul azim. Kaifa takfuruna? Bari ciga kumaha maraneh ngaleuleungit kana nikmat ti Gusti Allah. Wah eta takfuruna teh ngaleuleungit. Jadi kafir teh nu sok ngaleuleungit kana kahalusan batur kafir. Jangan ngaleuleungit kana kahalusan dulur, kana kahalusan tetangga, kana kahalusan ngaleuleungit kana kahalusan salaki, ngaleuleungit kana kahalusan pamajikan, ngaleuleungit kana kahalusan anak, ngaleuleungit kana kahalusan indung bapa, ngaleuleungit kana kahalusan mitoha, ngaleuleungit kana kahalusan besran, ngaleuleungit kana kahalusan naon Pak RT, ngaleuleungit kana kahalusan Pak RW, ngaleuleungit kana kahalusan Pak Lurah, ngaleuleungit kana kahalusan kafir gitu teh. Naon sababna kabeh hakikatna kahalusan mah sadayana oge ti Gusti Allah. Ngaleuleungit kana kahalusan eta di hati. Wa kuntum amwatan. Bari kaayaan maraneh kabeh teh tadi nate eueuh, ata nabi tadi nate maut. Maut asal berarti eueuh. Ras diciptakeun manusia, tina naon diciptakeunna manusia? Dina salah sawios tanda-tanda kagungan Allah nya eta tanda-tanda kagungan Allah teh nyiptakeun manusia tina taneuh. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Jeung eta tetep tina antara tanda-tanda ayat-ayat tanda-tanda kagungan Allah nya eta nyiptakeun aranjeun kabeh tina taneuh. Ibu jalma teh kabeh teh tina taneuh ulah mungmung teh micak taneuh teh. Nyawa taneuh ulah mungmung teh nyawa taneuh teh. Bau taneuh ulah sieun bau taneuh teh. Nah, tina taneuh. Bu, ari bata eta nu diciptak tina naon dijeuna? Ari coet tina naon? Aya coet tina taneuh. Jelema tina taneuh, coet tina taneuh. Berarti jelema jeung coet teh ari lain. Paingan siga cara roek atuh. Nah, ya terutama awewe-nya. Jadi manusia diciptakan tina cenah ari popotongan tina naon? Popotongan mah tina taneuh campur tai koto. Jadi geuleuh papangit geuleuh. Nah, mantan eta popotongan teh eta tina taneuh campur korong. Geuleuhnya. Geuleuh? Aneh. Maksud sarua tina taneuhna teh beda-beda cenah teh. Aya jalma anu pikasieun tara suri-suri di jeulna tina kuburan, tanah kuburan. Sieun aya di eta. Aya jalma anu pagaweana pasea di jeulna tina tanah ieu sengketa pipaseaeun. Aya jalma anu di jeulna teh tina ngan picilakaeun we tina tanah longsor. Aya jalma anu pikageuleuheun nya eta pikageuleuheun cenah kalakuanna teh eta mah di jeulna tina kolomeran mah. Nah kitu nya. Aya deui jalma anu jadi kiai, jadi ustad, jadi ajengan eta mah tina tanah suci. Tina tanah suci lah. Bencong tina tanah liatnya. Lamun bencong tina tanah angir. Ya. Nah, kumaha cenah eta anu boga hutang cenah SMA tina taneuh naon? Tina taneuh menang nganyuk. Taneuh menang nganyuk teh. Lah. Jadi saya waktu amwatan fa'ahyakum prosesna teh manusia upami tos terang kana dirina eta prosesna teh terang fa'ahyakum terus dihirupkeun teh bukan tanpa alasan, bukan tanpa perjanjian. Nya perjanjian teh tadi teh perjanjian teh hiji waktu maneh bakal balik ka urang siap gitu. Hiji waktu maneh bakal kembali ka kaula sareng Allah. Siap. Dijanjian sateuacan lahir oge. Sateuacan lahir 40 tahun sebelum lahir ke alam dunia, manusia dijanjikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dipasihan tugas kudu nyaksian kana keagungan Allah. Qalu bala siap. Tah jadi jelema tah siap. Wa in kanu min qablu la fi dhalan wa in kanu min ba'diha lamina ghafilin. Sanajan geus
geus hirup mah maranehna teh poho kana janji nu tadi teh poho kana janji yen janjina teh manehna teh deuk nyaksian salila hirupna kana kaagungan Gusti Allah. Jadi manusia diciptakeun di alam roh 40 tahun sebelum lahir eta dijangjian kudu nyaksian karena keagungan Allah salila hirupna. Nah, pas gubrak teh ke alam dunia jelek gue lah lajo TV terus teu naon lajo TV teu naon asal dina TV eta nekatkeun kana tanda-tanda kagungan Gusti Allah. Naon wae perkara anu katingali anu kadenge di alam dunia ieu eta teh semata-mata tanda-tanda kagungan Allah disebut ibadah. Tugas hihijina teh naon ibadah. Dan nu kaduana minta tulung. Nu kaduana kahiji iya kana budu, kadua wa iya kana stain. Ibadah heula minta tulung heula. Ibadah heula. Bu ari salat naon salat? Ibadah teh mendingeuna teh hipu teh huwi. Nya, salat mah parentah Allah. Ibadah. Ari puasa naon? Parentah Allah. Kerja manu iman deui parentahna ge. Tatu ari ibadah naon? Nah, gitu. Salat teh karek disebut ibadah lamun di jero salat urang nyaksian karena keagungan Gusti Allah. Puasa ge karek disebut ibadah lamun sajana puasa urang ngadenge nyaksian jeung ngararasakeun tanda-tanda keagungan Allah. Terus aya ngariung pangaosan ini bisa disebut ibadah lamun salila ngariung dina pangaosana ieu nyaksian karena tanda-tanda keagungan Allah. Gebret hujan ningali hujan jadi ibadah, ini ka kebon ka sawah jadi ibadah. Lamun bari nyaksian kana takeun ada salat mah aya waktuna. Kitu nya anu kabeakeun waktuna bisa ditamalan kan nu penting ayeuna heula ieu konsepna ibadah teh fa'lul mukallaf bi mukhalifan li hawa nafsi ta'dziman li rabbih. Ta'dziman li rabbih. Jalma anu selalu nyaksian karena tanda-tanda kagungan Allah. Timimiti hudang sare teu bikin kasare deui. Timimiti hudang sare teu bikin kasare deui. Nah, timimiti hudang sare teu kasare deui. Nyaksian karena tanda wa fi anfusikum jeung dina diri aranjeun kabeh afala atubsirun na teu nareuleuh sariat teh. Hadisna kitu nya hartos teh. Anu beda saur Allah teh mah. Saur Allah afala tubsirun nah teu naringali aranjeun kabeh. Lamun ceuk bahasa ieu mah nah teu naringal mah nya ceuk Allah kitu. Saur Allah tinggal hideungna buuk bahkan geus aya nu jadi bodas sawareh dasreh. Geus jadi bodas sawareh deuat ditutupan atau dicabutan bakatku hayang disebut ngora keneh. Hideungna rambut eta teh tanda naon? Saur emot kena saur almarhum Kang Dili tina hejo kana beureum, tina hejo mintuna teh cabe teh. Terus jadi beureum teh hejona ka mana gitu kan? Hejona ka mana gitu nya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hejona ka mana? Atuh entong kana cabe mun baheula mah da geulis ngeni ka daripada butkeun ya teh baheula mah teu aya peot. Ka mana ta geulisna? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un maksudna kembali ka Gusti Allah. Nanging di alasan dia geulis dek eot nu penting eta teh nawiskeun eta teh tanda-tanda kaula. Allah selalu berjalan, panas ku panasna, tiris ku tirisna, ladang ku ladana, amis ku amisna, pangset ku pangsetna, naon hujan ku hujana, halodo ku halodona. Nah, eta nawiskeun kana yen nanjur naon nawiskeun eta tanda-tanda kagungan Allah. Tanda-tanda kagungan Allah. Jadi seperti Allah nyiptakeun jalmi anu cerdas, anu bodoh, deuk cerdas teh bodoh agar tanda kagungan Allah. Gubrak lahir ka alam dunya teu bikin ka innalillahi maut, teu bikin ka anu teu mimiti nu lahir, teu bikin ka nu maut, teu mimiti nu damang, teu bikin ka nu teu damang, teh tanda-tanda kagungan Allah. Naon sababna gering bisa dikategorikeun sebagai gering eta sebagai
tawi tanda kaluan Allah saur Allah mah geuring kitu nya. Atanapi disebutkeun anu udur teh kenging pahala upami nyaeta salami udurna urang selalu nyaksian kana tanda-tanda kaluan Allah. Kewe cenah abdi mah karek sadar kana tanda-tanda kaluan Allah lamun geus aya gempa 7, sekian atau 7, sekian liter namanya meureun ingeul nya kewe ditiung teh ari geus hujan lebu karek ditariung nya ciga nya istri piwarang ditiung misalnya eta teh tanda kaluan Allah. Nah derasan ieu salami urang pahyakum kanggo naon? Kanggo pertanggung jawaban wa sumayumi tukum terus di maotan jalmi teh terus di maotan terus maot prosesna teh timimiti lahir ka alam dunya terus tepikeun ka dewasa tepikeun ka ayeuna ibarat diajar budak kudu dipintonkeun dituduhkeun kana tanda-tanda kagungan Allah daripada dibobodo ku juri tah tong ciri aya juri di luar daripada dibobodo wae budak teh mending keneh tah tanda kagungan Allah teh kitu nya. Naon margi dina salat wae urang sadayana parantos diikrarkeun dina salat inni wajhtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardo hanifah muslimah ama ana minal musyrikin. Nah upami budak urang naroskeun mamah kenal teu ka Allah wau. Nah jawaban teh wau lamun nyebut henteu kafir langsung harita keneh. Ibu kenal teh ka Gusti Allah lamun nyebutkeun henteu kafir. Kenal Allah teh nu mana anu ngadamel anu nyiptakeun bumi sareng langit. Nah cenah bet henteu disebutan kabeh bet bumi we jeung langit sabab secara umum salam dunya can aya anu apaleun eta can aya apaleun kana langit mah eta beak sabara sak ngecor langit Gusti Allah kitu nya can aya apaleun wal jeung can aya apaleun ieu sabara hektar alam dunya jadi patoros samawati pirang-pirang langit wal ardi jeung dibejakeun ka budak teh eta cenah tangah budakna nu nyiptakeun langit Allah teh jadi lamun aya nu nanya lamun budak nanyakeun teh di mana Allah teh di luhur padahal mah maksudna anu nyiptakeun samawati wal ardo jeung bumi maksudna bumi ngarada sujud tah upami urang sujud teu nekankeun yen bumi kenging ngadamel Allah atau lain sujud tama maksudna moal aya nu bisaeun jalema moal aya nu apaleun deh 7 lapis bumi teh nu mana nya karek serat 40 meter ya geus mungsat cai. Nah, ya 77 lapis sabaraha eta 7 lapis. Wal ardo hanifah muslimah wa ma summa yumitukum. Jadi budak anu pangheulana kudu di wurukeun ku urang sadaya ka urang kali teh nyaeta tauhid intina kudu tepikeun ka nyahoeun tekadkeun eta budak urang teh kana tanda-tanda kagungan Allah nyata buktosna bumi jeung langit jeung sapageusina. Salajengna summa yumitukum. Nah, keur kamu pertanggungjawaban ge upami eta panon sok dipake naon, celi dipake naon, nah kitu teh. Letah dipake naon, leungeun kulit daging geuti tulang suku dipake naon. Gitu nya. Eta pertanggungjawaban. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun dipake naon eta anggota badan maneh teh tah arek bisa ngajawab lamun eta anggota dipake nyaksian atau maksudna nyaksian teh secara keseluruhan panon dipake ngadengikeun panon dipake ningali tanda-tanda kaluan Allah ciri pake ngadenge tanda kaluan Allah upami hate dipake ngararasakeun
Tanda-tanda kagungan Allah, otak oge dipake mikiran tanda-tanda kagungan Allah. Jadi ulah wani ngalengkah, lamun lain lengkah eta teh deuk ngagungkeun deuk nyaksian kana tanda-tanda kagungan Allah. Summa ilaihi turja'un. Terus uwi ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Numawi dina reusan ieu sok ayeuna tikawit anu aya di bumi we urang heula. Di bumi sok ayeuna tikawit naon cek tadi teh age amisna gula, pangsetna uyah, pahitna kopi, tekadkeun ku urang teh ayeuna meungpeung belum terlambat kitu nya. Eta teh tanda-tanda eta teh ngarupikeun tanda-tanda kagungan Allah. Kanggo naon? Kanggo alat mendekatkan diri urang ka Gusti Allah. Jadikeun naon wae perkara anu tersentuh, anu tersentuh, anu kurang di teangan oge, anu kurang di piboga, anu kurang di milik, nya eta jadikeun naon alat keur ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sakira-kira eta udud, naon cenah? Udud bisa ngadeukeutkeun diri urang ka Allah, sok ararudud. Sakira-kira eta jejer bisa ngingetkeun, bisa ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti Allah, sok ngararusseup. Ngan panginten ulah nguseup di balong, haram jelema nguseup di balong. Sabab di sisina. Namun di balong mah pada daringangan atuh. Nah, eta ayeuna ulah kade ngawiat bilih aya nu sok nguseup keneh di Cimanuk, sok pangnyarekeun ku urang. Sok si pahalid atuh aya nguseup cicing di Cimanuk geura dia useup dialungkeun ka sisi, nguseup di sisi, harungkeun di Cimanuk teu naon teu meunang. Sakira-kira naon wae perkara jadi alat, jadi kendaraan, engkena jadi kendaraan kena. Jadi kendaraan kanggo urang sadaya bisa lebih koneksi, bisa terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan dohir urang salilana hubungan jeung makhluk, batin urang sareng Gusti Allah. Salajengna kanggo mafhumiyah tina ayat anu bade diaoskeun surat naon aya teh? Surat Al-A'raf nya. Tah paetan samentawis paetan urang tarik kesimpulan paetan urang kadah langkung bersyukur ningkatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kanggo memperkiat iman nyaeta ieu lemur urang teh kurang naon ieu lemur urang. Alhamdulillah. Nah kumaha Bu percanten teu urang Australia, urang Jepang, urang Rusia hoyong alanameng ka dieu. Tah ari urang dieu kunaon eta urang Jepang wae, urang Korea hayang arulin ka dieu ka lemur urang. Sabab cenah kaum Indonesia teh pan tanah surga cenah. Tanah surga tanah paling subur. Sareng ngabatur mah harayang arulin, hayang tur ka urang ka dieu. Mata keung urang sadaya anu hararaya di dieu heugeun we urus we atuh. Naon sababna? Sabab jalma anu teu mika cinta kana lemah caina eta teu iman ka Allah, teu iman ka Rasulullah. Carana nya eta ieu lemur urang ti lemur terus imah terus naon deui jalan sakumaha anu sok dipigawe ku urang di kebon di sawah misalna tah eta teh jadikeun alat maksana mah jadikeun alat kanggo urang tiasa salamina bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasimpulanna eta naon kasimpulanna nya eta naon manfaatna hirup urang lamun teu bisa ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Allahumma fi qilal thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.